Ya, tanpa disengaja saya teh menemukan segerombolan ikan emas yang rada babon. Itah ikan emasnya ini, mungkin ini teh ikan emasnya teh pada, oh dah, itu ngudak naon, ngudak naon. Mungkin ikan emasnya teh lompat tina jaring di itu, jaringna balocor waranan kadarieu teh lompat teh, jadi iya teh. Jadi saya teh jadi bingung ini teh tewak atau kumahanya. Ditewak bisa anu bogaan, itu. Jadi orang kita pancing saja nyobaan. Tuh. Wah, ini mau, rada ramai ini. Dikarenakan saya teh tidak membawa joran, jadi kita coba memakai joran iya dari bambu, dah. Iya mah asli ikan barabon, Wah, langsung saja ini teh bisa putusnya, itu. Loh, lagi tuh kedengaran, eh. Ternyata kerupuk mengambang, Jadi ancul-anculannya. Tuh, kali tuh. Wah, ini mah, jadi asa bagaimana lah susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya mah dah teo, tuh. Dah lagi. Wow, gitu, jika asa ngadahan pelampung ya mah tuh. Dah, teo. Orang. Yo, asli ya mah barabon kabeh, Tapi saya teh bingung, orang bejakeun heula kana bogana nya duka saha ieu itu. Jaringna ieu moncor meureunna karunya ini teh. Teo, urang lepaskeun heula. Tah. Wow, asli ini mah barabon sadayana, lagi. Ah. Wah, ini mah dipancing oge teu beunang, Jadi kalau mancing teh harus menggunakan senar PE ini mah tah. Uh, asli ini mah tarikan ikan mas babona rada ini tah. Oh, teo. Ah, ieu nu panggedeana masih na ka dieu. Mana nu gedena? Si ka dieu. Orang undang heula. Ini. Teu daekeun euy. Teo. Uh, Urang lagi.